Kalau bersin tariris besti tuh tinggali besti ari isu keneh mah pasar teh kosong keneh lowong keneh hoream urang mah lamun geus rada beurang teh sok paseset dari ibu-ibu mah teu kaur nemponya ningali parabot gocengan ge hayang geus puguh meuli hehejoan jujukutan maning ieu tujukeun heula kana tujuan moal balik ieu mah lamun geus tunggal tingali kanu lain teh rek meuli cengek cekeng teh tadi nama kalakah luas leos kanu lain ayeuna rek meuli hayam hayam mah da geus pasti kudu aya nya da budak mah lamun ditanya hayang naon teh hayang hayam we jeung hayam geus meuli hayam ayeuna urang meuli laukna caritana mah geus balik ka imah we ayeuna mah urang bebenah heula besti urang urus heula pasakeun tuh tadi teh meuli hayam meuli lauk besti ngarah babari lamun masak teh tinggal ngagoreng we heula ayeuna mah urang kumahan heula wadahna da moal balik lamun rek kumahan nu hanyir dina wastafel pinuh ku wadah bisi halalanyir rekot sok halalanyir kana wadah geuningan ari kosong mapan geunah kumahanana oge kitu lamun keur masak wadah kotor ngaliur ka kakot asa aral teh kana otakna caritana mah geus kumaha wadah ayeuna urang ngumbah heula hayam jeung laukna urang sakalikeun cekeng teh nyetok hayam teh ayeuna mah meh teu hayo wae bulak-balik ka pasar da budak teh tiap dahar kudu aya hayam wae laukna mah rek dimarinasi we hungkul jadi mun hayang tinggal ngagoreng lamun si hayam mah rek dijieun ayam surundeng sawareh rek dijieun ayam bakar sawareh ayam surundeng mah bumbuna make bumbu racik we ditambahan deui saeutik-saeutik bumbuna ngalah leuwih gurih leuwih amis make kalapana saeutik we teu loba teuing deui ieu teh da hoream sok barala geuningan lamun ngagoreng ayam surundeng teh tapi budak beuki deui kana kalapana teu caritana mah geus anggeus we nyieun ayam surundeng teh ieu teh teu lila hampura besti video nyieun bumbu ayam bakar mah teu katempo urang teh ieu teh videona tiba-tiba pareum sigana mah jadi teangan teh mana cekeng teh video nyieun bumbu ayam bakarna eueuh biasa dari HP lemot mah nya geuningan geus beak memori meureunna ayeuna mah sok tiba-tiba pinuh memori teh walaupun geus dihapusan ge video teh besti caritana mah geus anggeus tuh ayamna ge geus dibakar ayeuna mah rek makan heula tungtungna mah nyieun sambal teu ka video ngagoreng jengkol teu ka video ieu mah geus riweuh we HP teh teu bisa dibawa badami nya ku urang teh hayang ngonten teh ngalah duit kitu rek teh HP-na rudet lemot baelah besti saaya-aya we heula sugan ke maka beuli iPhone atunya.